Kunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Sarangyana Cukur anu sakumaha biasa ieu. Abdi nuju aya di studio CDS. Alhamdulillah tadi rengse virtual show CDS. Nah, ayeuna abdi bade naros ya ka kru heureuy Bandung anu sakumaha biasa di dia sok ngariung ya. Alhamdulillah palihan dia aya Baharja Hoream. Nah, gitu Pak, kumaha ieu? Dinten ayeuna Abah damang alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tah tina garapan heureuy Bandung Pak kumaha? Ya. Kumaha atuh mungena? Ya alhamdulillah suksesnya. Sukses hoream ge. Tong hoream atuh. Tong hoream ya Pak. Nah, mudah-mudahan sing pokona sing sukses we nya Pak. Alhamdulillah. Sukses. Oke palihan dia aya oge teh Ismi. Anjeunna anu nyanakeun lagu virtual CDS. Dia anjeunna nuju ngapubeunah ka Sarengse di tengah ini. Nuju istirahat para wargi sadayana. Tah, alhamdulillah. Oke, ayeuna palihan dia aya Kang Gia Sugawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kumaha Kang Gia di ayeuna. Udah tadi mah karunyana beres atuh. Manya beres kumaha Kang Gia? Cukup we sakieu. Aduh, alhamdulillahnya kumaha Kang ayeuna heureuy Bandung masih ya. Janten heureuy Bandung teh menuju proses kenehnya. Masih proses, alhamdulillah. Bikin ide cerita janten tak biasa syuting, tak biasa ngupload video anu anyar gitu pengenna. Jadi tadi di studio teh mun orang sudah tema non lalason nya. Dia capek joget-joget enak ngopi. Alhamdulillah. Aduh. Itu permanyananya. Sukses kanggo channel Mangyana, kanggo channel heureuy Bandung. Siap. Mudah-mudahan sadayana sing ulah heula pelurnya di-subscribe. Eta karek urang Sunda. Tah, lamun teu ngal subscribe. Hah? Lain urang Sunda. Lain orang Sunda tah matakna palawargi sadayana anu di mana we ayana bau pilih ta cantrang dina channel heureuy Bandung aya oge di Yana Cukur channel aya di Gia Sugawa penten naon channelna Budak mepek tah alhamdulillah orang Sunda kudu maju. Oke palihan dia aya Kang Dodi Sunda kelur. tah Ngomong mulai budaya Sunda ari lain orang-orang kabeh. bener jadi mumule karena bahasa Sunda seni Sunda oge tadi Mulai ku urang salerea. Nah, alhamdulillah. Aduh, seueur palih dia teh kela abdi urang kuliling heula. Iya aduh, ieu wari-wari sim kuning oge di palihan di. Iya kareresan aya tangsa ieu teh. Surya Satria Polohono. Aduh nuju ieu nya nuju ngajang ka studio pengintennya. Nuju silaturahmi alhamdulillah. Aduh pilihnya di mana? Oh, ini di Parakan. Tuh, geningan Parakan tadi alhamdulillah karena nikreh ieu. Demi CDS, demi suksesna CDS tah kalancaran alhamdulillah tuh aya share ngadukung mah. Pan geuning teu boleh we di dieu teh repotnya tuh palawargi sadayana. Heeh, tah. Ke penginten urang kemana tadi ya heula ngulingna. Emon, tah aya sareng akang saya. Akan karena di mana pinten sami alhamdulillah wargi sadayana geningan alhamdulillah CDS tuh meluas ayo namanya tah itu wargi sadayana oke yuk kan di topi beureum tah sa jenengan Ujang alhamdulillah Kang Ujang oke iya tah ieu sesepuh orang sadayana wargi sadayana tah ieu sareng saya teh dilabdi abdi ge sarang amang alhamdulillahnya mangnya mudah-mudahan CDS orang sadayana ti dieu dukunganna semakin seueur pangintennya alhamdulillah sukses da palawargi sadayana anu tak cantrang ka studiona di CDS ieu alamat nama di Jatihanapnya ya di Jatihanap itu Jatihanap Mandala Jati Boh Billy palawargi sadayana antara napi rekan-rekan Yana Cukur
cuma nggak dan tadi batas dia mau pilih aya nu bade hoyong ngariung mangga di antosan di palihan dia di Jatihanap di studio CDS urang di dia lah silaturahmi urang ngumpul gitu ku ngumpul na ieu nya mudah-mudahan sing rekannya kangnya da ku ngumpul teh alhamdulillah ngabeungkeutkeun silaturahmi nah urang ayeuna urang ka di pengker bagian non ya di belakang teh bagian edit IT. tah bagian ngedit di kantin heula pentennya ku abi punten tah ya paluargi sadayana ieu tah aya teh ina di dieu anjeunna anu bagian naon teh ina aya di palihan dieu oh geuningan tuh aya anu ali teh saya teh ieu teh siapa dede namanya? Oh, Stefani. Alhamdulillah nuju nyarangan teh ini. Tak itu paluargi sadayana alhamdulillahirabbil alamin. Tadi parantos rengse naon? Nah, ieu keunana lah ngalabu-labukeun anu sakumaha biasa di virtual saw CDS alhamdulillah. Nu merengse ieu teh. Intinya alhamdulillah. Dedek sampai iya aduh iya Bah Niki ieu teh ieu tuh oge sesepuh urang sadayana nu aya di CDS anjeunna sagala rupi tanggung jawabna ku anjeunna sagala nu aya di dieu parabot segala rupa pokona mah anjeunna anu merenahkeun atanapi anu bertanggung jawab lah di dieu tah ieu panggilnya Bah Niki aduh tah teknisi alhamdulillahnya Bah Niki teh sabaraha lami Bah Niki di dia di CDS Bah Niki tuh 12 tahun paluargi sadayana alhamdulillah anjeunna betah tur tumanina di palihan di dieu jadi Bah Niki teh di dia bagian selaku produser taya nu namina Bah Niki biasana anjeunna tarawantun ya di kieu teh ditodong alhamdulillah ku yana cukup mah pokona beunang we wah cek lompat ka mana kita Catat putih koto. Putih koto alhamdulillah tah paluargi sadayana pangitan sakiheula insyaallah enjing tiasa urang tepang deui di channel Yana Cukur mudah-mudahan ku ayana silaturahmi ieu tiasa ngabeungkeutkeun atanapi tiasa dicukur sabaraha mang enak. Alhamdulillah 15.000 ka Mang Dodi mah. Tah kitu paluargi sadayana insyaallah tepang deui di sanes waktos urang sasarangan yuk urang memulai ku Sunda. Ulah kopi teh dibayar. Siap ke dibayar pokoknya namanya ya tak gitu. Iya acara teh dialpukan ku bodreksin nya bodoh nya torek nya eksim. Tuh, dikali Kang Dodi mah saeutik ngajeletit. Gitu kumaha Bah? Tah sunakeun lur. Alhamdulillahnya jadi urang teh Oream. Oream teh oream aya nyunakeun mah kudu. Alhamdulillahirabbil alamin ka paluargi sadayana oge rekan-rekan Yana Cukur di mana wae ayana sumangga pribados di dieu ngabukakeun atanapi nampi saha wae nu bakal atanapi saha wae nu hoyong ngariung di palihan studio CDS mangga teu aya pungutan atau tapi teu aya nanaon pokona mangga we di dieu urang ngariung ngamumule itu silaturahmi intina malah gitunya ieu teh sok aya pami abdi sok nguping cenah bayar teh ka CDS teh teu aya paluargi sadayana teu bayar upami aya anu nyarioskeun bayar insyaallah sok laporan ka abdi abdi digiwing jalmina anu nyarios kitu mah teu aya insyaallah sok tah tuh saura bage kumaha Pak Gratis pokoknya rek kan anu baseuh digiwing. eta teh teh yuyun ieu hiji deui teh yuyun acan Yuyun tah ieu si Madu teh anu aya di Heureuy Bandung aduh alhamdulillah tos di mana ya namanya atuh yeuh tos jalan-jalan heula alhamdulillah kumaha teh Yuyun kanggo Heureuy Bandung dinten ayeuna
Nah, gitu we rame. Alhamdulillah pokoknya nyunkeun dukungannya di masyarakat setempat atau napi masyarakat khususnya ku orang Sundanya. Alhamdulillah dari Bandung dari teh aya dukungan tinu sanes mah geuningan moal tiasa nanyeur tah supados di video tuh ari kuring cicing digin. apa nih tuh tinggal nya aya ka video tuh alhamdulillah Orang di Taros mana? tos tadi ngarah lagi teh kalau nguliling ieu 30 menit ieu gitu. Kudu disebutkan ya Allah. Aduh. Atas? Atas weh. Iya, iya. Atas lah. Ini abah atas abah. Oh, atas alhamdulillah. Apa artis? Alhamdulillah. Ini naneangan eueuh. Cicing heula tuh. Alhamdulillahirabbil alamin ieu Pak artis teh anu aya di CDS di streaming online ayeuna nu nyanakeun siaran virtual show CDS. Nah, gitu. Alhamdulillah. Apa? Tah balik. Kita siaran. Sok nonton ya. Bagikan share. Bagikan alhamdulillah. Ulah lah channel YouTube-na Heureuy Bandung. Subscribe, like, komen. Tah etanya priori pisan alhamdulillah. Tapi teu ngodasi geus. Oh iya, bias Pak Artis aduh alhamdulillah. Kumaha kesan-kesana kanggo ka payuna Pak Artis? Kesan dan kesana pesan. Pesan sareng kesana. Gitu we nontonnya bukan nama. Nontonnya seru. Rame yuk. Ieu tadi teh sok nguping, cenah ngajarkeun teh ka CDS teh bayar. Oh, mayar bukan nama. Ka abi we mayar teh kudu ka batur. Abi udah butuh. Tadi mah di dia mah teh disebut teh bayaran ulah. Baleun, artis bagi duit. Buat artis gitu sama. Alhamdulillah. Tapi abi mah subhanallah teh bargi atos. Atos mah nomor 10 tapi nomor 8 sareng hijina teh aya. Aduh alhamdulillahirabbil alamin. Tak kitu pawargi sadayana. Ai bah harja hoream Atos tah Video di atas. Atos. Bah niket. Atos pokona kengeng ku abdi sadayana. Amang. Artos sadayana pokona mah. Tah alhamdulillahirabbil alamin. Kapal wargi sadayana rekan-rekan. Ya atuh Dana tapi cukup. yang ini abi deui. Aduh, Gusti Nu Agung tuh. Kapraban di CDS teh kieu geuning. Pulang? Iya, Cak. Aduh. Tuh. Aduh, resep pisan ieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pawargi sadaya insyaallah enjing disambung deui. Mung sakitu anu tiasa kapiatur. Hapunten anu kasuhun insyaallah enjing atanapi dinten Rebo urang disambung deui ku channel Nayana Cukur. Mudah-mudahan teu aya bosenna teu aya jenuhna ninggal ka channel Nayana Cukur. Mung sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.